malam tahun baruna di bumi mamah di Cimangli. Muhun teman-teman, alhamdulillah tiasa ngariung di bumi mamah. Tadi dia video nate pas pisan dina malam tahun baru. Ngan biasa we geuningan teman-temannya namanya Kak Edit ayeuna. Di dieu oge sareng tetehnya teman-teman, aya bapa aya mama sareng marurang kali. Tah aya nu kirang teman-teman, raka anu kahiji anu pamegat eta mah di Taraju. Muhun geuningannya pami aya mah pasti resep. Mung panginten ku kahijina tebihnya teman-teman ti singapana ka Taraju mah duka panginten pami lebaran ka dieuna. Tadi di oge tadina bade meuleum heula lauk. Tapi cenah engke we lauk mah ayeuna mah urang meuleum heula jagong. Tuh untung we tadi meser jagong atahna. Muhun teman-teman serba ngadadak geuningan. Sonten-sonten tadi teh milarian haya milarian jagong. Ari untung teh aya keneh anu ngical. Tadi di oge tos aya jagong anu asak hiji. Cik urang cobian enak henteu ieu teh. Aslina teman-teman enak jagong teh ami. Tadi teh meser 20.000 2 kilo. Biasana oge mama sok icalan jagong aya kitu jagong di bumi ari kaleresan ayeuna mah teu aya. Muhun cenah teh sabaraha hari teu icalan mama teh da bapa teh raraos. Muhun teman-teman padahal tos 2 kali marios bapa teh. Tadi dia jagong anu tos satengah mateng diolesan ku margarin. Muhun teman-teman ameh enak geuningan. Tas sapertos biasa we di dia bapa anu meuleumna. Dari jeung rada riut bapa teh. Padahal tos diwartosan tadi ge ku abi atau ku aa meuleumna. Da keukeuh we hoyong ku bapa cenah. Sok we cenah dede mah emang. Engke cenah aelan mah bagian meuleum laukna. Tah di dieu videona dilajengkeun teman-temannya di jam 12 sungina. Muhun teman-teman sangaja teu acan bobo soalna hoyong ningali kembang api. Duka da meuni resep ningali kembang api teh. Tah salaresna mah anu nyeungeut kembang api teh ti taman teman-teman. Atuh da caket ti Cimangli ka Taman Singaparna mah janten katinggal.